Naon nuturkeun? Batu arek. Waduh. Iya, keur di imah dulu, kedeung balik. Aik naon sih? Hah? Emang main di mana? Di ditu. Anjir. Di motor teh ngurung-ngurung. Kunaon? Ya maaf pangurung ya. Kuning parem deh. Siapa? Mual balik. Oh, dia lo. Emang Jamu teh ayam. kok asal ulah dialah. Dah di dinya jeung tanggalna. Sakit tuh. Bang, ayam boga bet. Nya hayang atuh. Boga teh. Henteu, Ya kurang bere kan abang kudu jawab jujur. jawab jujur. Heeh. Ayo jujur kumaha? Pernah jali can? Encan atuh. Tadi. Ye. Ah, curang kudu jujur. Ya, Jujur geus pernah, geus pernah. Terjadi tuh, geus pernah loh. Anjir. Nah, Don, ini kan kolam renangnya. Kolam renang. Iya. Kan kolam renang. Ya, Don. Nah, ieu lahan nu sakene ye. Beuli we padahal mah. Jadikeun kebun binatang. Keisian teh jeron teh kelinci, kuda, aneh, IJB. Jeung si boang di dinya kabeh. Dah, itu satu merenes teh ah. Bawa ya. Bang. Penting saya terus mabok. Mabuk di mana? Ah, mabok. Coba aja tambah hiji berapa? Dua, 2 tambah 2? 4, 4 tambah 5 berapa? 9. Oh, salah sih emang. Mabok berarti. Salah kumaha 4 tambah 5 mah 8. Salah. Kiu. Kiu, kian gedenya. Kiu. Kiu. Dina rika sukuhi bara. Dina rika Be, tebak-tebakan ah. Oh, ayo sebutkan 3 negara anu hareupna dina T. Gampang. Malaysia, Bojong, Bekasi. Anjir. Orang kampung dulu tuh lugu, polos, jujur, apa adanya, gak munafik, perbuatan mulia. Sekarang orang jujur tolong, polos bilang goblok. Saya kenal kita, cowok aing goblok. Mang, kita kerenyen kata-kata, kerenyen kata-kata mutiara. Iya, masalahnya cowok aing. Betul, Mang. Iya. Awalnya, ayolah, pasal aing itu, mana tanya orang ada dia, gak apa dia atur gua aing preman dia. Nah, dia mah baik sarua baik peraton sok. Oh. Anak aing ngomong anak aing. Siana kolan kadinya ye, kadinya ye, tapol mata. Sama beneran goblok.
nakal-nakal lalaki lamun salingkuh ulah sok ninggalkeun awewe anu pernah hirup usaha jeung maneh. Gede euy. Oke, naon eta? Ieu naon? Ieu mah cau. Tuh. Anjir. Gua mah diurut salah sangka wae. Cau di kantongan kalau kitu.